Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir kemudian Yordan Palestina Mekah Madinah doakeun ku kabehannya mudah-mudahan kula salamet nu di dieu salamet kabehan urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna nyaritakeun karomah Buyut Mansur nu sok didongengkeun ku kolot urang ku guru urang pohara jasa aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan batang ka Buyut Mansur dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya wiridkeun ku sia rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho wiridkeun eta ku sia tengah peuting ge pamalingan moal daekeun beneran diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan ka dieu bo atuh aing dikanyahokeun burungkunya sia nyaho aing leuwih nyaho ya Allah ya Rabbi isuk-isuk nang hampura hanaon kula hampura aduh geus dikanyahokeun kula teu deuk maling ya Allah wiridan manjur amat ieu sakitu coba minta ke Habib Rozak lain kos kitu punya nomo ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu nya nama serius minta wiridan bari nya teu sugi-sugi ya goniu ya goniu tapi Buyut Mansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok urang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal dek diala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk dek diala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakyana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakyana aing bebeja we ka guru aing Ki Holilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceurik naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sapoe sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal aya pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disikat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad di carita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh manya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia
engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atau ka Habib Rozak. Silahkan tama datang. Di mana geus gede hutang datang. Frustasi ngaranna teh mah. Kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun. Emang kunaon? Hutang sabelit hulu. Sia mah lain neuk norekat frustasi mah. Gitulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana. Kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya Kalersan Hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.